Astagfirullahaladzim. Naon? Kumaha kamu pipikiran teh? Pipikiran naon? Itu nu gelut lain pisahkeun kakak di lalajoanan. Kan iya mah iya ari kau. Iya apal teu wau. Tapi sesama manusia kudu saling menolong atuh. Batur gelut ngadona lalajoanan, parah kamu mah. Kan eta mah iya. Eta mah kudu boga hati nurani kamu teh. Aing ya Allah ya Robi. Jeung we ah, ku aku we pisah. Jauh pisah. Nah, tadi tahan. Jauh pisah. Geus teu nyaah ka aku. Kumaha mun aku misahkeun teh ke di tenggelan? Geus paduli kamu ka aku? Kan eta mah dina TV. Nya dina TV. Da gelut dina jero kere mah heuring atuh. Ya Allah ya Robi aing. Pira oge masalah nu gelut dina TV kumahanya ari kamu? Hanya anggar kamu kudu dipisah. Dipisah kumaha ari kamu carana bisa kumaha? Eta mah palsu ari kamu wadul, ieu mah wadul. Yeuh, pira ku waduh itu nepi ka geretihan kitu ai kamu. Dan getih palsu, eta mah getih palsu. Getih palsu, embung we misah pada intina malah gitu ai kamu mah. Bisa tak? Tak, geus itu tak. Tak, geus. Nah, pae eta pae. Paeh naon ari kamu? Katonjok badannya tipina. Susulan jeung. Susulan ka mana? Nya ka tempat gilut bieu atuh. Ke apa eta tempatna di mana ari kamu nih? Nya kan kamu teh aya lambeuy, bisa teh tanya, dah ada goreng oge ku baso. Kubasa. Eta ku basa. Baso. Sok hayu atuh. Hayu ka mana atuh apa nih? Eta mah syuting atuh da lain gelut asli. Mata kitu oge asli ieu. Asli ti mah. Geus di pareuna tuh. Film eta lain ari pareuna berarti eta teh film sidik. Ari kamu keur syuting adegan gelut, ari kamu lain gelut asli. Getih palsu. Mana aya getih palsu? Aya tina gincu, ieu nyieun tina gincu sok. Gincu teh kadeukeun tah jiga nu getihan. Tina guci. Gincu, bonge. Ieu stres ngobrol di. Geus cicing heula rek ka mana? Kiri tah. Mana duit aku? Duit naon? Kan aku nyimpen di kamu. Nyimpen iraha ari kamu. Astagfirullah, aku nyimpen di kamu dina impian teh. Itu mah. Mana? Kan ngimpi eta mah. Nya angger kan aku nyimpen duit di kamu. Mana duitnya? Ngimpi lain asli. Heeh, aku nyimpen di kamu duit. Mana duit aku? Heuh ngimpi pan. Mana? Astagfirullahaladzim. Mana? Kan ngimpi eta. Nya kan ini duit aku nyimpen di kamu berarti ini duit aku. Pusing jadi. Nah, betrugi kan itu duit aku. Kan ngimpi eta mah.